Lamun ibu kada orang kali hiji dua apal kene paling seueur pan rumah tangga ayeuna mah 5 punya. Ada benten serang sepuh kapungkur mah seueur aya nu 12. Ada ke 18, 20 hiji teh kumaha eta anak-anakna. Bisa kalayan didik teh. Sepuh kapungkur ayeuna pan paling seueur teh 7, 5 sakitu we. Paling eta ge paling minimal 3 ayeuna mah. Ayeuna rumah tangga ayeuna mah. Apa eta teh kabudak sorangan teh? Aya budak urang kali 10 mah alhamdulillah da kenal 10 teh. Kamurang kali mimiti murang kali nu ka hiji ieu teh naon ditikahkeun. Kadua murang kali 2 mimiti lieur tah. Sabriji teh budak teh jeung icu 12. Nu kadua teh nikah deui murang kalian 3. Jadi sabariji jadi mulai 15. Nu katilu nikah deui boga anak 5. Sabriji 20. Asa loba-loba teh karasaan teh jaeutik asa teh boga jadi akhirna kulantaran seueur kurang kali teh ya asa teh boga budak gitu. Sanes teh gaduh kurang kali tapi seueur teh kurang kali jadi teu wau kabehanana itu nama. Jadi urang teh asana mah asa sakedik dosa teh padahal naon seueur teuing dosa jadi teu apa teh dosa mana. Jami kaduan sifat ifah teh ngarumuskeun dirina seueur dosa. Jeung amal teh asa kurang we. Padahal atos nahaipun asa kurang kene hayang duha da. Atos duha hayang rawatib. Geus rawatib hayang salat witir. Witir ya paratos hayang sholawat. Sholawatan atos hayang maca Quran. Maca Quran atos hayang sedekah. Sedekah atas hayang umroh atas hayang haji, apa hayang itu. Jadi amal teh puas-puas dina amal teh. Eta jami anu ngagaduan sifat ipah hatena bersih mah dosa asa seueur, amal asa kirang. Hari urang kumaha? Dosa asa saeutik, amal asa roba. Nu ayeuna kumaha? Gampang migawe dosa, hoream we amal. Pangkadul urang mah. Urang mah dakadul asa pangsoleh asa muka we surga teh pedang geus ngenceng 2000. Akhirnya peda tos ngenceleng itu alhamdulillah surga Gusti. Ya surga 2000 gitu ya. Tapi alhamdulillah eta sakitu oge. Tapi urang ulah janten cekap ku amal sakitu. Urang rumaoskeun cekap ku amal sakitu. Ulah ngarumuskeun eta seueur amal kedah ngarumuskeun kirang teras amal. Eta gaduan sifat ifah. Jami anu diawasi ku Allah Subhanahu wa taala ngarumuskeun dirina dari sifat ifah. Nu kadua wala amalus sholih. Hayang amal soleh. Ari amal soleh teh naon? Amal soleh teh amal anu dipidamel ku urang anu kamanfaatana kanggo urang jeung papada urang. Gitu. Amal soleh teh amal nu dipidamel ku urang kamanfaatanana kangge urang jeung papada urang. Jadi atuh sanes kang manfaatan kangge Gusti Allah. Da Allah mah teu butuh. Maka dina sapalin ulama nyebatkeun tarikh al-qaim bi hukukillah wa hukuki ibadi. Jalmi soleh teh jalmi anu nanjeurkeun ngadeukeun hakna Allah jeung hak hambana Allah. Jadi anu disebat soleh teh eta amaliyah urang teh manfaat ka urang jeung manfaat ka papada urang kabaraya sadaya. Da Allah mah teu perlueun kana amal. Punten. Bilih kamu sok sering sholat, nah kangge saha sholat urang? Kangge urang. Saum urang kangge saha? Kangge urang. Zakat urang kangge saha? Kangge urang. Allah mah teu periodieun. Nah kitu. Kade bilih nyembah kanggo Allah. Allah mah beunghar. Kangge urang supados urang sae akhlak, di mana sae akhlak biasa naon muamalah biasa ngadamel kasean ka papada urang kata tangi kabaraya ta eta amal soleh teh.
Jami anu ngaromaoskeun diawasi ku Gusti Allah, maka hirupna teh bakal bersosial. Teu cekap ibadahna teh ibadah mahdho tapi ibadah ghair mahdho kitu. Teu cekap ngaos di masjid unggul. Teu cekap berjamaah di masjid unggul, tapi sosial kemanusiaan kepada urang teh diperhatoskeun. Pantesakan jami getol angkat ka masjid tapi jeung tatangga teu wau. Ini anas we tiga nuhung we ka masjid adi pentaan utang teu mere. Ya gitu bahasa teh gitu. Anas we getol ka masjid bolak balik umroh nemokeun kabeungharan ari urang butuh mentane utang, mentan minjem utang teu dibere. Kira-kira 100.000 ka itu. Ongko getol ka masjid, ongko bolak balik umroh, tapi itu sosialna teu aya. Eta teh paksa pertos kitu. Kaluhurna mah manca ka Gusti Allah, ari kahandapna mah kropos. Teu aya manfaat. Da amal ibadah teh lain jeung Allah. Kan abdi kantos nyarioskeun hiji kisah jami nu ditampi ibadah haji teh aya beda haji ayeuna teh. Jami nu ditampi ibadah haji, malaikat ngawartosan ka Kangjeng Rasul, Muhammad cenah aya nu ditarima. Kabeh ieu nu ibadah haji teh cenah teu ditarima, ribuan nu ibadah haji teh tapi teu ditarima ku Gusti Allah. Malaikat aya nu ditarima ku Gusti Allah, aya cenah nu mana aya di kampung anu, mang anu, RT anu mun bahasa ayeuna mah. Ya Kanjeng Rasul di pasan warteg ka sahabat-sahabat sing pamiarikeun si mang anu RT anu makanya kieu cirina teh eta si mang teh nu ditarima ibadah hajina. Nya atuh para sahabat teh milari ciri eta teh penak we aya si jenengan mang anu teh